Tibeurangna barang jieun jang eusi peujit tuluy dituang di luhur balkon sabari niis. Tah besti abi teh ieu teh karek uih ti warung. Lamun bapana mah ieu teh kalah antang we nyiaran si teteh Raina. Terus terlintaslah di pikiran aku teh kumaha cekeng lamun nyieun dahareun nya. Matak langsung we ieu teh ka warung meser daun bawang, tarigu, minyak, we jeung tempe. Nya pangpangna mah meungpeung bapana keur aya di bumi. Matak abi mah besti lamun papana nuju aya di bumi teh sok hoyong we kitu ngadamel tuangeun teh. Tuh geuning ada pesanan bapana ieu teh tadi teh cenah mah daun bawangan cing seueur. Matak nyantos we tingali daun bawang ge kot saabreg kieu. Tah ayeuna mah wang adonan we heula penyedap rasaan uyahan we hungkul. Tos di adonan mah gejebur-gejeburkeun we kana minyak panas. Nya eta cenah ngararojay we heula dina minyak panas kitu besti. Tuh geuningan tos aya nu asak sajerangan mah tuh da langsung we dituang ku bapana mah. Tuh geuningan tempe saleunyer satengah ge besti kot jadi seueur jadi 2 piring ieu teh hayu wang di luhur tuangna. Tuh cuaca kot panas mentereng ieu teh besti. Nya tos asup deui usum halodo meureunan ieu teh da kot panas morelet. Tuh bapana mah hek bari nelepon. Nya tadi teh mun asak cenah-cenah ka luhur balkon wang tuangna di luhur balkon. Wang bari niis.